Subscribe guys, 3 kilogram. Kapayon Rita Tilang kapayon. 18. Utami Rita Tilang menganggo pemutih. Oh. Menganggo penghitam. Gusti ngabi. Naon? Heeh. Kala. Ubaham. Guys. Mana yang naik di Pulas? Tak eta. Banget, saya jadi gapura. Aduh. Wah, iya. Nah, muka hiji tadi jurus naon muka hiji tadi? Cimande. Oh, nya. Sebagai orang Sunda kudu apal. Cimande. Terus muka dua. Cik, kedua. Kedua. Oi. Wow. Jurus naon eta? Si kopi. Aing ge bisa tuh. Satu. Cimogo mobil Hai, koreken kalurah. So. Nah. jurus naon palurah? Cilaka lain jurus. Sip. Hadia sip. Laporan heula. Sing aya ieu atuh wibawa mah nya goran sip. Hans. Oh iya. Hans. Hadia Hans. Siap palurah. Itu era ya senior itu yang sip. Urang geus izin ka komandan. Siap komandan. Beda. Iya mah hansip milenial, si bapak mah hansip kolonial. Baca. Hansip baca. Linmas. Apa palurah lin mas? Apal. Keting ulin isuk-isuk kuramas. Aduh palurah. Lin mas. Linkeun mas. Iya teh garda depan. Mun aya naon kahuruan nu kieu patut ti heula. Aya bangsat nu kieu patut ti heula. Giliran digaji hapur. Iya. Heeh, Nah, penting ayeuna mumpung aya palurah, mumpung aya bulurah, cing si karunya atuh. karunya saha lurah perhatikeun pisan. Palurah. Insya Allah isuk maneh dibere mobil blanwir hiji. Jadi mau hari umur aya kahuruan teh. Maksudnya duit palurah. Oh, ngomong atuh. Palurah Urusan duit mah sanes ka lurah ieu. Tuh ka palurah itu Soehartono. Ka Soehartono. atuh da ieu mah tinggal palurah. Oh, atribut lurah honorer. Magang kene magang. Si tempo. Ih, gagah ieu. Aing mah diangkat lagi lurah U14. Kategori teh. Oh. Iya oge sarua atuh. Hansip U16. Kamari pertukaran hansip ka Korea. Eta kumanya Di Indonesia ngirimkeun ngirimkeun hansip, ti Korea kan ieu. ngirimkeun ginseng. Ya. Jadi lurah mah kudu kieu berwibawa. Urang tahun ieu HUT RI anu 74 Heeh. lurah arek nyumbang 40 perahu karet ke urang dia. Palurah, ulah wakan tangan di dieu mah tara
banyiran kelurahan. Tenang ku palura di Sumang jeung banjir-banjir deh. Abdi mah ya kieu ge hirup abdi mah pasrah. Pasrah kumaha? Pasrah mun aya naon teu boga duit terus teu boga beas tah pamajikan teh dipasrahkeun we ka mitohan serap bener hormat serap Bulapes rok leuntik colok irung saeutik heula tuh kanapkeun heula kana irung sorangan masing-masing mana ngontrak ka si ieu siapa irung ge kontraknya rok leuntik tik naon mau tik sih keluarkeun lamot saeutik kabayangnya rok jurtik tes amot satik halo batik wios resep coba berhitung siap dua ieu mah warga kita urang kade teh cari duit lain cari leupeng aduh berhitung Oke. Lain di tengah tuh di si hit hidung hit si jenis kelamin laki apa ganda campuran jadi ibu-ibu upami budak lamun hayang boga budak awewe kur loba ngadahar sayur-sayuran benar lamun lalaki mun hayang budak lalaki daging-dagingan tah inung bapak sieu mah sok lapres jadi kieu omnivora berhitung 1 2 kan aing komandan oke nyawana berhitung kacugaknya kesetrum aya mun tadi keur nyokot saweran kesetrum teh siapa keur dineus kakara kesetrum asa sepi sawerannya pernah makan jam 12 nah saweran ge sepi Bagaimana tanya beri maruih batu tos tos lah anjing kita minggu kan pada lari ibu-ibu ya ada pidato kita panginten nomor WA kak abikeun urang ku abdi diketik panginten bodoranana take urang broadcastkeun supaya siap pangintennya mohon pilih wengi teuing mohon tas saweran mah ke abdi ngintunkeun nomor rekening ya ke masing-masing ibu-ibu bapak-bapak transfer we anjing mohon siga ieu we setor BPJS gitu mohon sami urang mah ulah seuri da teh empok banyak nepok seri atuh disangkano ge lo urang abi balik ka ketrok damukeun mangga nah ari maneh ka ketrok bejaan sih bejaan punten tamu pantona sakieu banyak ka ketrok di luhur pantona ge sakieu Aya bel eueuh, aing nanya aya bel eueuh. Hah? Aya bel. Wali beja emangnya gua lurah apa? Terus beja sorry. Aya. Pencet kurang heuh. Kan sih Eta mah bel imah batur. Imah batur. Tah kantor kelurahan mah bedia beana. Geura pencet kurang. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Datuk kitu sorang. Teu kitu lain. Eta mah imah kontrakan. Imah kontrakan mah. Muca eta mah. Ari abi lewat kumaha atuh bisa syarat kieu teh. Aduh, Kan ieu sih. panto. Eta panto, abi teh katrok. Ngeluduk. Sadi lebat. Bukan ngeluduk urang euy. Ngeluduk urang mah. Hansip. Aya Bawa duit jeung acting bisa. Cicing Hansip. Kamari, ayo manggung. Terus mah Disawer. heeh. Eta mah nu nyokot saweran, isukna maot. Kamu palurah. Itu Daripada maut. Gara-gara 15.000 kamu palurah. Itu sawer. Palura tuh, palura. Hello. bedakan eta katamu. Saya ketinggali jadi Hansip.
ajakin ke tamu cuma dikit mau gitu kita ke Emang sebenarnya sana eta tamu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi tos maot. Wah, perbatasan ini, perbatasan. Good. Ka imah palurah asupna ieu mah. sip Sugan teh nu Ih, teu berimajinasi ieu. ya tegablak pikiran ieu warga Set nuluduk ka dieu. tah gitu Dijedak gara-gara cuk. tah dua we palurah mah dua Tah, maneh mah jajan 2000 cukup. gitu si itu tadi 2000 tuh. Oi, henteu da geus diganti bieu aing geus kuriak. Da ayeuna pantona make sleting di dieu. Katipu. Sok. Da henteu. Ku aing bieu nyieun rolling door. Sok aing bisa nyampe ke jelema. Set, geus asup sih ya. Asup. Tutupkan. aduh saeutik deui kene lo kan ditutupkeun ke hulunan oh karek tutupkeun aduh telat pisan Geus beton tong cina asup beton. Kembali pan urang. Saha di luar teh saha? Eta tumila. Ulah atuh. Ya, geus. Kapan sih itu tuh boga? sip awewe sip siratu sip Hah? Istri. awewe helakeun Pan urang teu apal geulis sendiri. Apa urang? Sok. Joti isnya. Lamun diri sih. Aing nu kitu. Sadang we. Nyaktikeun iya. Mana punten ulah ditinggali kieu na Mohon, palurah punten nya. Awi sareng reng-rengan teh ieu teh aya pamaksaan dongap tadi teh saurna palurah teh jalmi tiasa. mohon Dukun oge saurna. merangkap Biasa nyerat, biasa maca. Alhamdulillah. tuh aya naon kalurang Aya ilapat. dapat Kalau rasa. Oh. Tah gitu ai palurah ieu mah gaduh panyawatan teh indigo. Terus nikah istri teh anak rumahan. Janten indihome. Palurah gede milik. layak gede milik gede hutang urang ieu mah Saha ieu mereka. Saha aing hayang nyaho ieu. sabaraha eta Jon sabaraha 500. 500 aduh Saha ieu? saha tambahan di 8.500 Tenanan da aing butuh. pami barang nyawer punten pami barang nyawer kempel kena beli dia we Moal 500 perak. ibu kena dialungkeun biasa abdi nu kapayun saha dia barang nyawer abdi kapayun Kieu we, Bu. si ibu Aduh, Kabadi. ka dieu we, Bu. Pokona mah kempelkeun sok ku ibu. Tos ini 50 juta kapangungkeun. Aduh. Saha eta teh? Saha? Bobo. Baheula teh Maneh mah pedofil ih. nah pedofil Resep ka tante-tante. pedofil merasa kamu udah keleti Dijang sini mah si mau urang mah. nah palurah dua ribu 2000 beurang. 2000 Apa 2000 mah biru eta abu-abu. kedoi warga kedoi kumaha lurah Dibaginya palurahnya. eta keur melester gang itu gang itu geus ruksak Palurah tos ya abi amangnya ka buminya. Bilih aya rice cooker nu teu angin. Naon abi di dieu mah tong boro palurah mah pahan si poe hayang nyawer ieu mah geus kekejep tadi abdi mican ka bagian nyawer Kieu we pangit kan. Kodok deui keluarkeun di kodok deui. Kagak naon Atul. cuma tarik nyawer gitu teh Kieu. kade pansip pilih sabuna bolong kita geblok Jika pengalaman abdi kamari, Wah. kamari, eta mah Heeh.
jual yuk karena saku teh wah cek orang teh kurang apa dah teman duit saku bolong set langsung kurang gitu kan dilihat anjing mah awal lagi itu copetnya awewe bener lagi katuh wah ini langsung diancam dan digorowokeun atau digacal ke Bandung eleh deh lebih kayak nang rumah tangga sih copet kata sih ya tapi kan dikawin aku tanggung jawab bener kudu gitu mata kamari kita copetan wae urang bu oke ya tak gitu kayak aba-aba Paura tak gitu masih ya nah hebat geus salina kurang ge awas saya oh 2000 tenang Paura Paura Wios, tadi